Naon? Dek naon deui mana ka dek naon deui? Eta sing keur naon meni ulah nanya teh. Apa naon teh semua ngobrol jeung mana teh semua. Nah, ieu mah teh. Keur uing atumbung mah da butuh kene uing mah. Lain mung kana tangkal ieu cenah teh. Masih mau ngobrol jeung mana urang. Da moal mawa ngobrol lain nu mere mah langsung diterima uing mana naon ge. Penting Atumbung mah penting wae. butuh uing da ieu teh tangkal jeruknya. Nah, jeruk. Naon? Apa kayak cerita teh? Apa? Dalam rek apel mah kudu mawa jeruk cek uing oge. Apa sih? Apa di warung? Anu boga warung eta di apelan. Astagfirullahaladzim. Cek aing ngobrol jeung mana mau nyamung. Lebih ka ablut bulan ge sih mah. Oh, tong mawa belut mawa jeruk cek aing oge naon mama. Nah, jeruk siapa? Ngobrol jeung mana kayak da. Layangan. Oh, sialang layangan kabur. Sarbi eta bar mana? Tuh Bar mana sih? Bar mana? teu nyaho. Saha tuh sih? Tahu inget ka mana eta mah jelema. Ya. Urang teh geus mau ngobrol jeung mana teh. Ya teh pasti loba anak mana teh. Jengkeun wae Yang dua anak uing mah. Anu leutik di SMP, anu gede di PAUD. Bisa dibalik setting ngobrol tuh. Mayan lo di SMP. Balad maneh masalah sih. Keun eta merak tangkal dina pot. Nepikeun ka munding nogan ge mau jadi buahna atuh. Tuh, cek aing ge da bener. Cek aing ge maneh sia gara-gara teh. Tah ieu jelema kunaon kararir kabeh aing mah. Heuh maneh sia maneh gara-gara maneh. Hah? Geus sadunia kayak sia teh ngejagakeun ka aing teh. Lain salemut dua lemur sia teh. Ya tangkal naon ya? Tangkal jeruk, Bah. Ieu teh sakieu teh sabaraha lila? Aing mah geus mau ngajawab nanya kayak geus mau. Kumaha dijawab sia? Tong jawab maneh. Jawab tah. Nanya nang ka didinya ieu Tuh. sakieu teh sabaraha lila? Iya. Aing mau lina jawab wae mah. Tong pipirueun teh. Aja dikebawakeun ku si aing atuh sia teh. Ieu sabaraha lila ya jagung mah sakieu? Ya tuh gara kena bulan nggak bela oke satu itu aing teh gara bulan Genep bulan gara-gara mana sih tuh aing kabawakeun kayak aing mah matak waga karang mikiran tangkal nu kieu dina pot. Kumaha urang mana abirun teh aing. Naon? Pikir aman balik deui ge mau jadi buahna atuh. Cek aing gara-gara maneh. Astagfirullah. Nular kayak sadunia sia. Kumaha? Gara-gara uing. Maneh sia maneh sia. Aneh. Assalamualaikum. Wah, Waalaikumsalam. aya kulo bata. Di paling mata nih, Pak. Di paling itu kulon Itu, beli kenapa? iya saya nya Tuh, Mohon, kalaresan mama mohon, Pak. abdi gaduh japati orang kawinkeun bae yuk tuh, orang jadi besanan cek uing oge da. Nah, kami japati kumaha? iya kan mama gaduh iya Mun ieu nanti kami japati kumaha? abdi gaduh japati supaya seorang jantan kekeluargaan lebih dekat orang kawinkeun jeung japati ya kan akhirnya Cek aingnya ketularan maneh sia. Nah, katularan. Da maneh gara-gara sia ngajak aing ngobrol maneh. Ya, Pak, kakara-karek apel geus ngajak bebesanan. Alus berarti. Nah, besaran. Tangkal ieu kayak eta, tangkal ieu tah. Ya, ieu ka apel. Mau nyari kawin kita kacau. sareng ngomong tak kacau Da eueuh. kami mah teu boga tak kacau Ai tadi kawin kita kacau. japati jalu Oh, japati aing mau ngomong sia teh. Jeung japati naon? Dari moal Moal bisa, Pak. Ari moal bisa memenang balik punten lah Tuh, nya. bade wangsul bae udah teleres ieu mah Aing Moal balik. mabok na ieu jelema ya. Cek aing. Maneh gara-gara sia kayak. Naon cenah teh? Da maneh jadi nular kabeh sia sadunia sia. Naon sadunia? Nah, jeung kakeun urang jadi nurutan kabeh sia ka urang. Dunia naon? Dunia malam. Malam-malam sia. Nah. Makasih ya. Makasih. Aya deui datang. Astagfirullahaladzim. Mimpi naon aing saeuting ieu. Makasih. Nugelo. Paling teh Oh, mangga. Nugelo anyar kene. Ieu mah nugelo biasa sok hari tiap poe ge santep. Terus tiap poe mau kalapa sia. Lain eta boga anak buah garelo gitu. Mah geus biasa ulang kulon sia eta mah. Jadi rek kaedanan ku nu kasieun. Baheula yang nu kasieun jadi kalapa teh dianggap nu kasieun. Eta kitu. Cenderung. Entah kitu nu bieu teh. Anyar kene kayak. Terus datang deui wae. Aing Maneh anak maneh ieu teh bahan maneh hungkul. Bahan maneh teuing. Naon jang? dibeli meureun mah. Da dikumakeun anu abi jang mah. Dikumakeun ieu. Tuh, cek aing oge da. Cek aing sia gara-gara anu maneh. Aja maneh mau teu balikna.